Ari kamari nu kayu mana teh kabogo maneh? Nya bener, kabogo urang naon kitu? Ih dadai kanan da si eta mah goreng patut. Nya bae we goreng patut ge daripada kabogo maneh goreng hate goreng milik deui. Punten, mangga. Tetep ada jajan. Mangga. Aya awewe geulis kitu urang sampeurkeun sugan we jodoh ieu mah. Janten sabaraha teh? 4.000. Neng. Pios kualah dipangmayatkeun. Aduh nuhun A. Santai batu Neng jeung Aa mah piragartos sakitu lah. Neng, entos sajana? Entos malahan mah dipangbayarkeun ku si Aa ieu. Ya, ayo atuh ari atos mah. Sugan teh can bogaeun jalu hanas ku aing di jajanan dieu ah. Mereka mana? Eta dek nonton danutan jeung kabogo. Tuh nya ai keur nonton mah aya, ai keur mayar hutang nepi ka ayeuna can mayar-mayar. Kalem masalah hutang mah, engke oge dibayar. Nu penting mah yeuna mah dek lalajo heula jeung kabogo. Ah teuing lah geus ka ditu. Lieur ngadengena oge. Nah, nonton teh karek oge indit geus balik deui. Eta puguh kabogona ulaheun nonton. Ih, ulaheun ku saha? Ku bapana? Lain ulaheun ku bapana, eta ulaheun ku salakina. Atuh dasar buaya. Terus di mana ada Mang Atun? Eta geus di kandang domba Neng, nempo domba jang kurban. Ih, kan kandang domba teh bau. Emang Mang Atun teu ngarasa bau? Da geus biasa ngamu bau domba mah tuh. Geus teu aneh. Mang Atun, ngomong-ngomong nanya domba teh bet bau. Soalna pan domba mah kerekna ge aya opat atuh. Mang Atun mah. Kumaha jalan-jalan teh jadi henteu? Ya jadi atuh, mun geus ngajak pasti jadi. Oh nya atuh ari kitu mah, meh angging ke siap-siap heula. Aduh, asa mah rezeki yang ieu teh. Ieu nitip heula HP nya. Bade ka cai heula bade BAB teu kiat. Nya sok tadi kunci geuningan HP teh. Urang tinggalian Ari ieu nomor saha nya diaranan keong racun? Asa curiga ieu teh. Cik urang cobaan telepon. Hah? Gening urang diaranan keong racun teh. Awas! Kunaon ari kamu masih ganu kasal kitu? Eta gerak kolot urang indit ka ditu ulah, indit ka dieu ulah. Jadi urang teh kudu kumaha tuh? Nya cicing we atuh di imah kamu teh meni pusing-pusing teuing. Anggur cicing di imah ge dicarekan wae urang teh capek. Kamu nawe meureun di imahna tara mantuan kolot, tara barang gawe jadi pantes we dicarekan wae. Puguh pagawean imah teh KB digawean ku urang. Sakapeung masuk hayang bunuh diri urang teh Peb. Ulah bunuh diri ai kamu dosana gede. Kamu teh jabang ora kene tempo tuh. Terus urang teh kudu kumaha tuh Peb? Nyamun kitu mah alus mah mending maot we atuh. Ih, teu balik mama mah. Ari kamari kamu kamana? Rek diajak ondangan bareng kalakah eueuh. Pananti subuh kene oge abi mah geus dinu hajat babantu. Oh, nah geuning teh nempo kamu. Nya moal atuh da abi mah di dapur. Lain, urang mah dinu hajat teh teu tuang.
Nah atuh kunaon teu tuang. Dahareunana oge teu mirasa. Sayur, eueuh rasaan, tumis kentang, amis teuing. Terus eta karedok, eueuh rasaan oge. Oh gitunya. Pamejakeun kana masakna cing baleg gitu ai masak teh. Jadi we lebar kapiceunan. Emang saha sih nu masakna? Abi. Sebaleg pisan ai masak teh. Bu, itu abdi teh peryogi bawang kali di dieu pangos bawang sabaraha sakilo? Mangga bawang pada seueur ayeuna mah nuju rada awis 20.000 sekilo. Oh, awis manawi teh biasa 15.000. Paling 18 anu arantos oge ka Bandar disambikeun sareng ka Bandar. Mun da abdi ge icalan deui gitu maksudnya. Mohon sakitu anu arantos oge. Ya. Ari emak sih keneh hayang bobogohan jeung budak leutik deui. Eling mah eling, emak teh geus kolot, geus loba incu, sing inget ka Abah. Naon ari Ujang? Sahan bobogohan? Eta geuning diuk paduduan kitu. Ari Ujang, emangna anu diuk ngareneng teh nu bobogohan wae? Bisi teu nyaho mah ieu teh nu rek meuli bawang ka emak. Ieu teh lain budak leutik. Geus kolot tan awakna we nu leutik. Mohon abdi mah bade ngeser bawang ka si emak. Oh kitu mah. Aduh hampura uing mah. Mang, hampura mang. Mah hampura pisan. Mata ge gampang ai nyarita teh.